warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Para alim ulama, sadaya kesepuhan, sepuh, nakusimkul yang dihormat, santriin santriya, karena insyaallah mulia dimuliakan Allah Rabbul Alamin. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, sami-sami hormatin simkuring sadayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina ieu kesempatan urang tiasa ngalajengkeun hanca diajar ngalogat kitab Jurumiyah. Puji syukur urang aturkeun ka Allah Rabbus Syakur, salawat sinareng salamna pamudah-mudahan dicurah limpahkeun ka paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekandun ka para sahabatna, ka para tabi'in, tabi'ina tugasina dugikeun ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang ngadua heula ka Allah, mudah-mudahan pengarang kitab Jurumiyah dia tambih-tambih kamuliaanna munggu Allah Rabbul Alamin. Oke, mudah-mudahan sepuh urang sadayana, wargi urang sadayana, guru-guru urang sadayana nu parantos salik di alam barjah sadayana kenging pangampura rahmat oge ridhon Allah subhanahu wa ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. Iya karena wa ila arwahi abaina wa mahatina wa zadadina wa jadatina wa masyayikhana wa masyayikhana khususan syurillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ila mu'allif hadal kitab wa syarihil hadratus syekh wa ila syulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma billahum warhamhum wa'afihim wa'afan majal jannata maswahum Allahumma jibi qabdi nur wa rahmata wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah. Sok tinggal kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal alifu saranganapun ari alif eta pada kuno mangka ayai alif
eta alamatan jadi ciri lirobni pikeun robropa bitasniatil asma'i dinapi isim tasniah khosatan bari tangtu wa manunu sareng anapun ari nun eta patakunu mangka aya yeun nun eta alamatan jadi ciri lirofni pikeun robropa fil fi'lil mudhari dina fi'il mudhari ida tasola di mana pantel bihi kana fi'il mudhari naon domiru tasniati domir tasniah aw domiru jami atawa domir jama aw domirul muannasatul mukhatabati atawa domir ya muannas mukhatabah contohnya seperti yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina pok baraca nyarios sadayana nyarios satosna urang uninga alamat i'rab-ropa dibagi dua aya alamat asliyah aya alamat niyabah alamat asliyah aya jawab aya sabiji hiji alamat asliyah dua alamat niyabah alamat asliyah aya nyaeta domah dua alamat niyabah alamat niyabah aya hiji dua telu alamat asliyah tegesna domah nyicingan dina i'rab-ropa dina sabaraha tempat dina sabaraha tempat hiji dua telu opat alamat niyabah nu kahiji nyaeta wau nyicingan dina i'rab-ropa dina sabaraha tempat hiji dina mudzakkar salim dua dina kaina nu kadua
tina alamat niabah tegesna alif. Oge nu katilu nun. Alif nyicingan dina i'rab ropa saur ajengan musannif wa amal alifu fatakunu alamatan li rafi bi tasniyatil asma'i khasatan. Tegesna alif jadi ciri kana i'rab ropa atanapi dengan kata lain alif nyicingan dina i'rab ropa dina satempat tegesna dina isim tasniah. Sekali deui alif jadi ciri kana i'rab ropa atanapi alif nyicingan dina i'rab ropa dina satempat nyaeta dina isim tasniah. Naon ari anu disebut tasniah? Jawab ku barudak santri wa madala alasnaini wa aghna anil mu'atifaini bi ziyadati alifi wa nuni fi akhirihi fi halatir rafi wa ya'i wa nuni fi halatin nasbi wal jarri solihin li tajridin wa atfin mitlihi alaih. Hartosna ari anu disebut isim tasniah nyaeta tiap-tiap isim anu tuduh kana dua sareng sugih tina sili atapan kalawan ditambahan ku alif jeung nun dina nalika ropa sareng ditambahan ku iya jeung nun nalika nasob sinareng khopat anu pantes dihiji-hiji sareng menang di atapan kubang sana. Contoh seperti ja'a jaidani. Ja'a bentuk fi'il, jaidani jadi fa'il, di mana jadi fa'il wajib ropa. Jadi zaidani ropa, ropa naku alif, kalimahna isim, kalimahna isim tasniah. Jadi lamun disimpulkeun alif nyicingan dina i'rab ropa dina sabaraha tempat nyaeta dina isim tasniah. Nyarios nyaeta dina isim tasniah. Kumaha ngaran tasniah sareng Difaini bijiyadati alifi wa nuni fi akhirihi fi halatil rafi wal ya'i wa nuni fi halatin nasbi wal jarri solihin li tajridin wa adrin mislihi alaihi. hartosna Tuduh panamana dua sarang sugih tina sili atapan kalawan ditambahan ku alif sarang anun nalika ropa sarang ditambahan ku iya sarang anun nalika nasob ropa anu pantes dihiji sareng dikatakan ku maksana. nu kaopat tina i'rab ropa atanapi nu katilu tina alamat
Nyabah tegesna nun. Nun nyicingan dina irobropa. Wa aman nunu patakunu alamatan li rofi fi fi'lil mudhari'i idza tasola bihi domiru tasniyati au domiru jam'i au domiru mu'anasatil mukhatabati. Nun jadi ciri kana i'rab ropa atanapi ngalangkungan bahasa anu sanes. Nun nyicingan dina i'rab ropa dina satempat. Fi fi'lil mudhari'i idza tasola bi domiru tasniyati au domiru jam'i au domiru mu'anasatil mukhatabati. Dina naon dina satempate dijawab ku musannif dina fi'il mudhari anu mana eta fi'il mudhari teh kaantelan domir tasniyah, domir jama, domir iya muannas mukhatabah anu sok disebat fi'il. Jadi fi'il lima teh fi'il mudhari anu kaantelan domir tasniyah, fi'il mudhari anu kaantelan domir jama, fi'il mudhari anu kaantelan domir iya muannas mukhatabah. Yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna yaf'alani fi'il mudhari, taf'alani fi'il mudhari kaantelan domir tasniyah. Yaf'aluna taf'aluna fi'il mudhari kaantelan domir jama. Taf'alina fi'il mudhari anu kaantelan domir iya muannas mukhatabah. Janten upami disimpulkeun anu kaopat nun nyicingan dina i'rab ropa dina satempat nyaeta dina fi'il lima. Naon ari fi'il lima? Fi'il mudhari anu kaantelan domir tasniyah, anu kaantelan domir jama, fi'il mudhari anu kaantelan domir iya muannas mukhatabah. Kaditu logatna. Walin nasbi sareng eta tetep pikeun i'rab nasab. Khamsu alamatin ari 5 pirang-pirang ciri. Al fatatu hiji fatah wal alifu sinareng alif wal kasratu sareng kasro wal ya'u sareng iya wa hadfun nuni sareng miceun nun. Pamal patah tu mangka napon ari patah eta patah kunu mangka aya ieu patah eta alamatan jadi ciri lin nasbi pikeun i'rab nasab pi salasati mawadi'a dina tilu pirang-pirang tempat pil ismil mufradi hiji dina isim mufrad wa jam'i taksiri jeung kaduana dina jama taksir wa fi'lil mudhari'i jeung dina fi'il mudhari nu katiluna ida dakhala di mana asub alaihi kana fi'il mudhari naon nasibun anu marentah nasab walam yattasil jeung teges pantel bi akhirih kana akhirna fi'il mudhari naon syai'un hiji perkara. Po baca Bismillahirrahmanirrahim. Nasbi sareng eta tetapikan i'rab nasab khamsu alamatin ari 5 pirang-pirang ciri. Al-fatatu hiji patah wal alifu sareng alif wal kasratu sareng kasro wal ya'u sareng iya wa nuni sareng piceun nun. Amal patatu mangka anapun ari patah eta patah kunu mangka aya ieu patah eta alamatan ciri lin nasbi
sarang jamak taksir wa fi'il mudhari sarang fi'il mudhari idza dahola liman asu alaihi kana fi'il mudhari naun nasibun anu marentah nasab walam yatasil sarang teges ma'antah di akhiri kana adun fi'il mudhari naun saikun hiji perkara. Satosna urang uninga i'rab ropa ngagaduhan opat ciri nu kahiji alamat ngagaduhan sabaraha hiji nyata dong nu kadua nyata alamat nia usina aya ti hiji dua tilu hiji dua tilu. Maka salajengna jengan musonif ngajelaskeun i'rab nasab. Sabab i'rab teh saur nuntos entos dibagi aya sabaraha hiji? Opat. Hiji, dua, tilu, opat, ropa parantos beres. I'rab ropa ngagaduhan opat tempat, nu opat dibagi dua, aya alamat asliyah, aya alamat asliyah aya hiji, alamat niyabah aya tadina ieu kaul salajengna ajengan musannif nyarioskeun i'rab nasab. Kumaha ngaran nasab ge sareng? Susun alamatul madmatu wa manatahan anu ditampukeun anu dicirian ku patah atawa jangan ditina patah. I'rab nasab khamsu alamatin ngagadukan 5 pirang-pirang ciri. Anu 5 ciri dibagi 2, hiji alamat asliyah, 2 alamat niyabah. Alamat asliyah tina i'rab nasab aya hiji nyaeta fatah. Alamat niyabah tina i'rab nasab nyaeta aya opat. Hiji, dua, tilu, opat. I'rab nasab eta boga 5 ciri. Nu 5 ciri dibagi 2, hiji alamat asliyah buktosna patah, 2 alamat niyabah aya opat. Nyaeta hiji alif, 2 kasroh, tilu iya, opat miceut. Janten upami dihijikeun alamat asliyah sareng alamat niyabah jumlah sadayana aya 5 manawi saur ajengan musannif walin nasbi khamsu alamatin. Fa'amal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadi'ah fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wa fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Patah nyicingan dina i'rab nasab atawa patah jadi ciri dina i'rab nasab dina tilu pirang-pirang. Jadi bilih aya nu naros ari patah nyicingan dina i'rab nasab dina sabaraha tempat jawabanana dina tilu hiji dina sok
hiji dina dua dina tilu dina fi'il mudhari anu geus kaantelan amil nawasi tegesna amil nu sok nganasobkeun kana fi'il mudhari anu jumlahna aya 10 walam yattasil bi akhirihi syai'un anu can kantelan naon-naon. Jadi fi'il mudhari geus kantelan amil nawasib tapi can kantelan naon-naon. Sabab seueur anu marentah kana fi'il mudhari. Contoh seperti ra'aitu jaidan. Ra'aitu bentuk fi'il sinareng fa'il. Jaidan jadi maf'ul bih. Jaidan nasobna kunaon ku fathah. Kalimahna nu kadua jamak taksir. Ra'aitu ar-rijala, ra'aitu geus ningali kaula ar-rijala ka pirang-pirang lalaki. Ra'aitu fi'il sinareng ar-rijala jadi maf'ul bih wajib. Berarti upami ar-rijala ditaros nasobna kunaon nasobna ku fathah kalimahna jamak taksir. Nu katilu fi'il mudhari antos kantelan amil ayyan sura ayyadriba ayyahsuna ayyabriba bentuk fi'il mudhari keur tingkah nasab sabab kantelan amil naon amil nawasibna. Sekali deui upami disimpulkeun patah nyicingan dina i'rab nasab dina tilu tempat. Atanapi bahasana patah jadi ciri kana i'rab nasab dina tilu tempat. Hiji dina isim mufrad, dua dina jamak taksir, tilu dina fi'il mudhari anu tos kantelan amil nawasib. Naon isim mufrad? Urang tos uningan. Sok baca ngaran isim mufrad kumaha? Kumaha ngaran jamak taksir? Kumaha ngaran fi'il mudhari? Salajengna wa amal alifu jeung anapun ari alif eta patakunu mangka aya ieu alif eta alamatan jadi ciri lin nasbi pikeun i'rab nasab bil asma'il khamsati dina pirang-pirang isim anu 5 dupi contona eta nahu ra'aitu abaka saperti lapad ra'aitu abaka ra'aitu geus ningali kaula abaka ka abah anjeun wa akhoka sareng kadulur anjeun wa majeng kana perkara asbaha anu nyarupan ieu ma dalika kana conto anu tos dicarioskeun. Satosna urang uninga alamat asliyah tina i'rab nasab buktosna patah jadi ciri dina i'rab nasab dina tilu tempat. Hiji dina isim mufrad, dua jamak taksir, tilu dina fi'il mudhari anu tos kantelan amil nawasib. Salajengna urang peryogi uninga masalah alif. Alif jadi ciri kana i'rab rofa kana i'rab nasab dina satempat.
tegesna dina pirang-pirang isim anu 5. Contoh seperti ro'aitu abaka. Ro'aitu pinya sinareng di mana tos aya pinya, di mana tos aya fa'il kadituna aya maf'ul bi. Ari maf'ul bi wajib dina nasabkeun berartos pakate jadi maf'ul bi nasobna kunaon ku alif, kalimahna naon isim. Paham? Jadi isim 5 lamun keur tingkah ropana ku lamun keur tingkah ropa ku wau, lamun tingkah nasob mah beratus ku alif. Abaka nasobna kunaon ku alif, kalimahna naon isim. Kumaha ngaran isim 5? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ismin harfu illatin. Tiap isim anu mana akhirna eta isim arapelat anu mantesan kana lamun dina ropa berartos ku wau, lamun dina nasob berartos ku alif, lamun dina khofat berartos ku i. Sekali deui alif jadi ciri kana i'rab nasob dina satempat tegesna dina pirang-pirang isim anu 5. Ari anu disebut isim 5 kullus min akhiruhu harfu illatin sholihatin lil i'rab. Contoh ro'aitu abaka isim 5 keur tingkah nasobna ku alif, kalimahna isim 5. Sok baca wa mal alifu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal alifu sareng kana kon alif eta kata gunung mangka aya ieu alif eta alamakan jadi ciri linasifikeun i'rab nasob bil asma'il khamsati dina pirang-pirang isim anu 5. Bukti contohna eta nahu ro'aitu abaka saumpamana lapan ro'aitu abaka wa amuka sareng lapan amuka wa masareng perkara asbaha anu nyarupa adil dari katanan pengawasan urang dina ieu waktos cekap sakitu. Mudah-mudahan aya manfaatna anu resna ti Allah sinareng ti Rasulna anu lepatna tina kabodohana wae. Muga-muga ing pangapura Allah Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.